tampan ti nampan teh jiga nganjuknya ngan lain nganjuk ieu mah meuli nyangakeun barangna nampi artosna teh ieu meuli emas lah bari can katingali tadi geus teu meunang komo ieu emasna jadi lila atawa duitna nu jadi lila lamun sanes lebet kana nganjuk dina naonna dina babadamianana maka eta oge sami lebet kana riba. Riba naon ngaranna? Riba yad. Rieut urang mah ngaran-ngaran riba. Riba nasiah, riba yad, tos riba ya. Teu kenging. Au bai'u dzalika bijinsihi kadzahabin bidzahabin kadzalika ay bin nasiati au bi ghairi taqabudin sami eta mah contona nu tadi nya sapertikeun emasna paneuri duitna ti heula au bai'u dzalika bijinsihi mutafadilan atawa ngajual teh nukeurkeun nya silih tukeran barang nu sajinis tapi silih leuwihan. Jiga emas kolot 1 gram ditukeran ku emas ngora 2 gram. Jiga nukeran beas ketan 1 kilo ditukeran ku IR 2 kilo. Ta eta teh teu kenging. Dingaranan we kulantaran silih leuwihan wa yusamma hadza ribal fadli namina teh riba fadl atawa riba fuduli riba gara-gara silih leuwihan atawa kadinarin bidinaroeni mun jaman baheula mah duit emas sadinar ditukeran ku 2 dinar atawa di urang lamun duit nih duit weuteuh 10.000 kaluaran 2.002 lamun kaluarnya ditukeran ku duit nu heubeul nu weuteuhna 100.000 nu heubeulna 150.000 dah hayang ngumpulkeun duit weuteuh teu kenging nya mah bade entos 100 tukeran ku 100 engke tambahan nu 50 mah bikeun atawa kamari usum duit anu salamar 75.000 orang mah duka pernah nyekal duka henteu di dia terang teu aya artos salamar 75.000 ngan teu lila dahara rese nya eta teh tah hoyong 75.000 salamar da alus digantian ku 100.000 riba qorad ngaranna teh riba qorad ya seueur nya intina teu kenging ngaran-ngaran anu dileuwihan teu kenging au bai'ul umati ba'diha bi ba'din kadzalik ay bin nasiati au bi ghairi taqabudin au bi tafaduli sami we dina tuangeun oge nya contona mah da ari di urang mah nu biasa nu sok ditukeran mah naon beas jeung beas pare jeung pare nukeran binih binih paling oge nya sabara rantang 3 rantang tah lamun leuwihna dianggap tutuker doraka kumaha supaya henteu doraka mere ya sabaskom deui mah kok mere ieu mah ulah dianggap tutuker nukeran binih pare Cianjur 5 rantang sok arek mah asalku 7 rantang halus ieu mah cenah teu kenging nya tos we tukeranana mah 5 rantang nu 2 rantang deui mah mere henteu hese ieu nya supaya naon salamet tina akad riba wa yahrumu bai'u malam yakbidhu sakitu haram ngajual barang anu barangna teh ku urang ge can dibeli contoh abi teh boga taneuh 100 bata nyarios ka ibu teh bu ya ka ibu saha abi teh gaduh taneuh 100 bata ieu teh hayang pisan dijual keur teu boga duit sabaraha dijualna
100 juta berarti sabatana sabaraha 1 juta cek ibu teh lumayan ya mun dibatikeun neneangan nu rek meuli taneuh encan dibelina teh ti abi teh datang we ibu teh ka mang anu mang rek meuli taneuh moal 100 bata sabaraha sabatana 2 juta ulah 2 juta atuh 1,5 juta we berarti 100 bata jadi sabaraha tah 150 juta geus sabaraha tah leuwihna 50 juta beuh duitna heula ka dieu beuh tangke ku urang pangneangankeun taneuh jual beli we nya si eta teh ibu jeung si emang teh meul naon ngajual taneuh anu taneuhna ge can dibeuli ti abi sabaraha 150 juta tuluy ibu teh datang ka abi ye duit taneuh 100 juta nya berarti saya teh batian 50 juta tah ngajual barang anu can dibeli ya sanajan ari hasil nama kitu-kitu keneh eta teh teu kenging ya teu kenging bahasana teh lamun ayeuna mah maklar atawa calo ngan ari calo mah lamun calo nyaloan wungkul mah menangnya tuh aya tanah di ditu sanaon 100 bata hayang 100 juta mana cek ningali tah anu rek meuli teh ka abi nya ngan eta anu ngabejakeun mah diburuhan ku abi eta mah meunang anu teu meunang mah calo ngajual bari ka abina can naon can meuli atuh kaya-kaya ngajual barang anu batur sanajan lamun ditingali tina kauntungan mah untung 50 juta tapi doraka mangkaning eta teh usum nya usum komo anu jago-jago ngobrol mah tuh aya taneuh lain kana taneuh wungkul kana sawah kana motor kana kebon kana mobil kana HP meureun naon we pokona mah teu kenging ngajual anu ku urang oge eta teh can kumaha can dibeli kajaba lamun urang statusna kawakilan pangajualkeun taneuh soklah sabaraha we leuwihna mah kumaha maneh tah ari eta mah meunang sabab urang statusna kanaon kawakilan ngan anger hasil penjualan kudu bebeja heula yeuh taneuh teh payu 150 juta ngan tadi kan cek maneh ge 100 juta nya nya atuh ari kitu mah tah eta mah enggak cenah cek nu boga teh moal 50 juta gede-gede teuing wayahna kudu dibikeun kana boga taneuna da eta mah statusna ge kawakilan piraku nu kawakilan nawarnya